Deulila nyaritakeun Ciwin jeung Imas Ana anu keur noong kalakuan tua kampung sabaraha kanca tina salah-salah beuk diberi mah tua kampung. Katempo ku Ciwin jeung Imas Ana tua kampung keur surang cileung ngararetan ka sabudeureun imahna. Meureun lantaran masih keneh sieun ku jurig juragan Samin bisi aya keneh di dinya. Sedengkeun palebe katempo kedeku balileung naranggah ari bibirna kunyam-kunyem. Teuing keur sisinglar, teuing keur naon, da teu kadenge ari sorana mah. Ari Pak RT jeung Mang Uman masih keneh pada nyaremplong bari pating surungkuy siga peusing, silih suruduk parahi hayang nyumputkeun sirahna. Di sajen pihak Mang Boil keur kapihuan keneh lantaran disintreuk teh endog manukna ku tua kampung. Teu lila katempo tua kampung ngaguyah-guyah Pak RT jeung Mang Uman. Pak RT, Mang Uman, hudang. Geus eueuh jurigna oge. Geus aman, gua tarudang. Cek tua kampung bade ngagebeg-gebeg awak Pak RT jeung Mang Uman. Pak RT jeung Mang Uman harudang nulisik carulang cileung, red ka ditu, red ka dieu. Nempo ka tua kampung, tuluy red deui ka palebe. Nya geuning patua geus aman, geus eueuh jurigna oge. Cek Pak RT, tapi keuna eta palebe patua. Geuning ka talungan rangga kitu ijo-ijo birna kunyam-kunyam sigeun heueuh. Cek Mang Uman, geus antep genting lah. Keun kumaha angkohna? Ayeuna mah gua tulungan heula nyadarkeun Mang Boil anu kapiuhan. Cek tua kampung. Oge geuning nah eta Mang Boil patua. Tadi teh kadeng ngagoak. Tanya Pak RT. Heeh, cenah kadengna mah disintreuk ku jurig janjotna. Bener teh eta teh patua. Lamun bener kitu teh telengas teuing jurig teh. Mang Uman ilu nanya. Tua kampung rada euceu beureum beungeutna ku Mas Kalemes ngadenge omongan Mang Uman kitu teh. Tapi lamun kudu ngaku yen nu nyintreuk ese manuk Mang Boil teh manehna tua kampung ge embung da sieun katempuhan. Nya kuring ada kitu cenah disintreuk kejutna ku jurig cenah. Tembal tua kampung pondok bari manehna rada tungkul era hareuh aya bae eta jurig teh dasar teh boga polo ari jurig mah nya cik coba guyah-guyahkeun Mang Boil na Mang Uman ngan samemehna palebe bere nyaho heula jurig geus eueuh kitu. Cek Pak RT nya Mang Uman geuwat udangkeun palebena kalakuan teh sigeun heueuh bae padahal masalah kuring nyaho. Cek tua kampung teu tarangke Mang Uman nangtung tuluy nyampeurkeun ka palebe anu kaayana saperti tadi deku bari jeung leungeun naranggah bibirna angger gegereman. Sanggeus deukeut Mang Uman tuluy norelan tak-tak palebe. Palebe keunah habarina oge jurigna geus eueuh hudang palebe. Cek Mang Uman bari nepakan tak-tak palebe. Si horeng dina kayan kitu teh palebe mah can sadar rembutanna mah can kumpul. Jadi basa Mang Uman nepakan tak-takna teh malah disangka ke palebe mah jurig juragan Samin. Saking kusieun-sieunna palebe jadi nekat. Kep leungeun Mang Uman anu nepakan tak-takna teh ditewak ku palebe, tuluy ditongtak. Bari jeung kitu tuur palebe diangkat keduk ditunjelkeun pisan atuh goak. Mang Uman ngagoak lantaran nu katunjel ku tuur palebe teh hulu hatena pisan. Aduh nyeri inahan palebe. Cek Mang Uman bari nyekelan hulu hatena. Sedangkeun palebena sigan heueuh langsung pasang kuda-kuda bari nya hareupan ka Mang Uman. Sok sia maju deui jurig sia wani-wani sia ngaganggu ka aing. Cek palebe bari angger masang kuda-kuda. Tua kampung jeung Pak RT ngararieu ka palebe bari gogodeg. Palebe kaeling eta mah lain jurig tapi Mang Uman. Cek tua kampung. Nya palebe geus eueuh jurigna oge sigan heueuh bae sisinglar mu aya mah kalah ngondang jurig ka dieu. Cek Pak RT ilu ngomong bari jeung seueul maehna mah palebe masa beungeut tuluy katempo sigan ku keureuman sigan mah lelembutana karek kumpul. Waduh kuring salah sasaran atuh lamun kitu mah nya Mang Uman hampura kuring Mang Uman hampura disangka teh ku kuring mah jurig tuh da tadi teh si horeng jurigna mah geus eueuh diusir ku kuring. Cek palebe bari rada seuri tuluy nyampeurkeun ka Mang Uman ngusapan tak-tak Mang Uman. Hampura 7 mulut palebe lah siga bae nu heueuh ninglar jurig nu bener bakal jurigna diondang ka dieu. Cek Mang Uman bari hatena mendekel keneh ka palebe. Ji ulah sok suudon kitu Mang Uman. Saha nu menang jurig, kuring mah puguh disinglar, kadenge lain. Buktina paraina jurigna geus eueuh. Eta teh lamun kuring teu disinglar mah moal heuin di jurig teh. Tembal palebe padahal mah anu sabarna maena ge soak pisan ka cida. Ari tua kampung jeung Pak RT ngan saukur gogodeg bari silih reret. Geus ulah ribut, da ina mah jurig teh geus eueuh atuh. Ayeuna mah anggur turungan heula tuh Mang Boil. Tuh kapiuhan gara-gara ese wadukna disintreuk ku jurig. Cek Pak RT palebe ngareret ka Mang Boil anu can sadar keneh bae. Tuluy nyampeurkeun dicekel indung sukuna sigan heueuh. Dasar jurig Bangkawara nya teu boga kasopanan telenges pisan sampe katega nyentuk cimat Mang Boil. Mun aya keneh ku kuring diwajak-wajak tah jurig teh. Cek
Pala B. Geus ulah ngomong pala B. Geus bobo eueuh ayeuna mah jurig ge. Ayeuna mah anggur kieu aturan tah Mang Boyilna. Da mangkara atuh pangkat lebe teu bisa ngubareng-ngubareng acan mah. Cek tua kampung. Pala B teu nembalan katampo mainang hulang. Aduh si horeng kieu beratna jadi lebe teh. Disangka teh ngurus kawin yang papegatan bae. Ieu mah nguruskeun riwa, nguruskeun kuburan jelema anu kapiuhan sagala kudu kulebe. Kudu kumaha geus kieu aing teh. Cek kepala B. Kaayaan kepala B kitu teh diparantikeun ku tua kampung Mang Uman jeung Pak RT. Kabehana silih reret. Sigana mah urang teh kabalejog milih RB teh patua. Mang Uman ngarewas ka tua kampung. Geus ayeuna mah tong ngomong Mang Uman. Cuang tempokeun bae angkohna rek kumaha. Tembal tua kampung sarua main oge rada ngarewasan. Disajian pihak Cuwin jeung Nyimas Anah oge masih keneh keur noong ti bibir imah. Cuwin jeung Nyimas Anah silih reret. Rek nah eta teh cece geuning kalapating karulang kitu. Tanya Nyimas Anah harewasan ka Cuwin. Teuing atuh Nyimas, dageun bae teh kadenge ku cece teh jelas. Tembal Cuwin. Atuh tuluy enak kudu kumaha urang teh cece. Naong bae kieu mah kudu ngacangkeun suku teh. Cek Nyimas Anah deui angger harewasan. Cuwin ngulang sakedeung. Cuang gawean ayeuna bae Nyimas. Tembal Cuwin. Kumaha carana cece? Tanya Nyimas Anah deui. Cuwin teu nembalan kalah rurat-ret siga anu di teangan. Teu jauh ti manehna katempo aya awi salenjer ngagoler, awi surat sigana mah. Cuwin nirengeh seuri. Ayeuna mah cece nyaho carana Nyimas? Cek Cuwin. Nyimas Anah kerung. Rek nanya tapi kaburu Cuwinna ngoresep indit. Nyampeurkeun kana awi nu ngagoler, kot dicokot. Rek diangkat tapi sohoreng teh berat. Cuwin ngagupayan Nyimas Anah. Nyimas Anah nyamperkeun. Bantuan Nyimas? Cek Cuwin. Rek dikumahakeun atuh awi teh cece? Tanya Nyimas Anah. Ih cuang angkat Nyimas. Bawa ka hareupeun golodog imah tua kampung. Tembal Cuwin. Amena atuh cece ieu teh? Tanya Nyimas Anah deui can ngartieun. Geus pokona mah turutkeun bae heula cece. Wah kalau omong kalau tanya Nyimasna. Tembal Cuwin. Tuluy Cuwin angkat deui awi anu puhuna. Sedengkeun congona diangkat ku Nyimas Anah. Saterusna eta awi teh digarotong kuduaan. Lumayan berat oge sigana teh. Da katempona maniti buregeg. Najan kitu akhirna mah anjog oge kana hareupeun golodog. Tunda di dieu Nyimas. Tapi lalauna nya bisa gagerewahkeun. Cek Cuwin. Nyimas Anah nurut awi teh tuluy ditunda lalaunan. Persis di hareupeun golodog. Ayeuna rek dikumahakeun cece? Tanya Nyimas Anah deui. Kek Nyimas tungguan ada sakedeung. Tembal Cuwin. Bari tuluy omong deui tuluy indit deui ka pipir imah. Tadi teh aing ngasa nempo tambang di belah dieu ye di hanapeun jandela. Gerentas Cuwin bareng anjog ka palebah jandela breh tambang teh bener aya keneh. Kabeneran ada panjang jeung aya dua deui tambang teh. Ku Cuwin dicokot tuluy balik deui nyampeurkeun ka Nyimas Anah. Angkat eta cong awi teh Nyimas. Cek Cuwin ka Nyimas Anah. Nyimas Anah can ngartieun kana tujuan Cuwin, tapi maehna teu loba ngomong, nurut bae dititah ku Cuwin teh. Adekeun kana tihang golodog song awi teh Nyimas. Cek Cuwin deui. Nyimas Anah nurut keneh. Cong awi teh tuluy diadakeun kana golodog. Geus kitu ret eta cong awi teh ku Cuwin tuluy ditalian kana tihang golodog. Tah, ayeuna mah tinggal puhuna Nyimas. Angkat deui terus adekeun deui kana tihang golodog nu sabeulahna. Cek Cuwin deui. Nyimas Anah nurut keneh bae. Tuluy ngangkat deui puguh awi. Kos tadi saterusna diadakeun deui kana tihang golodog anu sabeulahna. Ku Cuwin diganceng deui ka kos tadi. Tah, ayeuna mah geus beres Nyimas. Cek Cuwin, bari nempokeun awi anu ayeuna mah geus katempo malang, ngahalangan jalanan. Nyimas Anah can ngartieun keneh, pok nanya. Nanaonan ieu teh sabenerna cece? Tanya Nyimas Anah. Geus tong kata tanya cek cece ge Nyimas. Engke ge Nyimas bakal ngarti. Ayeuna mah bantuan lah cece mau cari kolamberan ka dieu. Tembal Cuwin. Nyimas Anah begitu ngarti. Dasar Cuwin. Rek naonan atuh manehna teh maksudna? Make kudu mau cari kolamberan sagala. Tapi geus kajen lah rek turutkeun bae hayang nyaho. Gerentos Nyimas Anah. Bari tuluy nuturkeun deui ka Cuwin ka pipir imah. Tekung sila Nyimas Anah jeung Cuwin geus aranjog ka pipir imah. Palebah lombang cai kolamberan teh rek duanan areureun. Tuh cantingna aya dua Nyimas. Cuang siukan keduaan cai kolamberan teh. Terus bawa ka hareup banjurkeun ka hareupeun golodog ambil lesang. Mun bisa mah sakalian siukan yang ditakna Nyimas. Cek Cuwin. Nyimas Anah unggut-unggutan. Sigana mah maehna ayeuna mah geus ngartieun kana tujuan Cuwin kitu teh.
Saturuna tetalangke dua anak dari cai kalongweran dibawa ke hadapan golodog tuluy dibanjur-banjurkeun kana taneuh hadapan golodog jeung leutak-leutakna ngalakukeun kitu nate sababaraha kali nepi ka katempo taneuhna meneledok jeung lesang malah pinuh ku leutak sanggeus kitu mah dua anak katempo pating sarengeh tuluy ayeuna kumaha deui cece gedor-gedor sugan pantona abi ka luar terus manehna lalabuh tanya Nyi Mas Ana ji lain kitu carana Nyi Mas ayeuna mah urang doaan cuang pura-pura jadi curig cuang asup ka jero imah tua kampung tuh cuang liwat kana jendela nu belah tukang tuh Nyi Mas tadi katempo ku cece rada molongo tah jendela teh cek Cewiwin Nyi Mas Ana satuju malah katempo siga nu sumanget pisan hayulah cece kuring geus sabar bener pisan lah kitu carana kuring satuju geus kabayang ke kuring kumaha akibatna engke pasti patinggal ubrag atuh pulau kampung nu sejenna teh tembal Nyi Mas Ana satuluyna dua anak ketepan deui leumpang ka pipir imah. Ari di jero imah tua kampung Pak RT jeung Mang Uman keur marencelong keneh ka palebe anu katempona mah sigan heueuh keur ngobaran Mang Boil anu masih keneh kapiuhan. Tapi najan geus dikitu kieu Mang Boil angger keneh teu sadar-sadar ari palebena bener-bener bingung malah katempo meuli borobosan ku kesang. Waduh berat geuning patua parna kapiuhanna teh euy dasar jurig mangkawara kalakuanna teh dusun pisan jurig teh kalah nyentrek sagala atuh kada bobogaan Mang Boil. Cek palebe ngadeng omongan palebe kitu teh tua kampung mah rada euceuy beureum beungeutna antaran anu sabenerna mah anu nyentrek esek kanjut Mang Boil teh lain jurig tapi manehna haram jadol aing disebut jurig mangkawara tapi geus kajen lah daripada kanyahoan aing sabenerna anu nyentrek tuluy katempuhan kerentes tua kampung terus kada kumaha atuh palebe da mangkara atuh kudu diantepkeun bae anu teu sadar-sadar teh karunya Mang Boilna cek Pak RT iya palebe wayahna palebe mah kudu tanggung jawab dabongan tadi palebena salah masa jang jawokan kadang kuring teh kudu ngusir ya makalah ngondang jurig asup ka dieu Mang Uman ilu deui ngomong hus teu bisa kitu Mang Uman geuning kalah nuduh ka kuring palawah mana kuring salah maca jang jawokana kuring mah teu masa nu aya mah pan kuring teh ngusir jurig buktina ayeuna jurigna eueuh sok pikir da moal heueuhna ini jurig teh lamun ku kuring teh diusir mah tembal palebe rada mencereng mung disalahkeun tadi pan kuring ngadenge sorangan cek palebe bahasa sisinglar tadi nyebutkeun ka jurig lamun hayang kampung berasup ka imah tua kampung lamun hayang lele geura cicing di imah Pak RT kitu lain palebe bahasa sisinglar teh kabehan ge ngadenge bener teh patua Mang Uman cek Pak RT keukeuh nyalahkeun palebe nya bener Pak RT kuring ngadenge ngade kitu bisa omongan palebe teh tambal Mang Uman masih kuring oge ngadenge Pak RT omongan palebe teh kitu teu salah patua kampung ngalokan bari rada ngareret ka Pak RT ku Pak RT dikiceupan atuh palebe teh mending ngahuleung mainna bener-bener asa kasedek bareng kitu Cewiwin jeung Nyi Mas Ana geus aya di pipir jendela kamar tukang imah tua kampung katempo Cewiwin teh keur nyolekan jendela anu rada muka make suluh reket bray akhirna mah jendela teh muka Cewiwin jeung Nyi Mas Ana bungaheun geus muka ieu mah Nyi Mas jendela teh cece rek asup teh heula nya ke Nyi Mas nuturkeun cek Cewiwin nya ceung ke kuring nuturkeun tembal Nyi Mas Ana bari unggek satuluyna katempo Cewiwin ngalacat lalaunan asup ka jero sanggeus kitu Nyi Mas Ana oge ngalacat tuluy sarua asup ka jero si horeng eta teh jendela goah dapur duanana katempo nyengir nutupan irungna lantaran kaambu pisan di jero goah teh meuni bau hapeuk jeung bau beurit dasar tua kampung gecul teh jorok pisan Nyi Mas ieu goah teh kalah hapeuk kieu cece mah teu kuat cek Cewiwin kukulutus Nyi Mas Ana saukur cicing tuluy duanana leumpang deui ke ketaipan kaluar ti goah lantaran di jero imah teh ngan saukur remeng-remeng jadi mun aya nu ningalieun mah Nyi Mas Ana jeung Cewiwin teh siga bae makhluk bodas-bodas anu kuda leumpang lantaran duanana ge marake kumkeun keneh malah Cewiwin mah beungeutna gogolopot matak pikasieun gogolopot kudu tak kalomberan teh basa keuteu gebrus Ari di tengah imah tua kampung Pak RT jeung Mang Uman masih keneh kadenge perebut omong jeung palebe
tua kampung Pak RT jeung Mang Uman ke lamun palebe teh salah kudu tanggung jawab lantaran Mang Boil anu kapiluan teh can sadar keneh bae. Geus ayeuna mah kieu bae teu palebe. Lamun palebe teu bisa keneh nyadarkeun Mang Boil ieu. Kuring rek bebeja ka balarea anu ngalantarankeun Mang Boil teu sadar teh palebe. Cek tua kampung bari rada ngareret ka Pak RT. Nya bener, kuring oge satuju patua. Mending kitu bae lah patua. Ami batur nyarahun ongkoh. Mang Uman ilu ngomong bari rada nyengir. Kuring ya satuju, mending kitu bae patua. Pak RT nembalan. Atuh palebe teh bener-bener ambek lantaran asa dipojokeun pisan. Pok maehna nembalan. Geus atuh ari kitu mah kajeun lah. Ayeuna ku kuring rek daunang pisan jurigna. Singa dihakan tah kabehan. Tembak palebe bari bebeutna beureum. Caca palebe ngomong gitu, ujug-ujug kadang sora anu ngomong ti palebah lawang anu ka dapur, anu si goreng ceuwin jeung Mas Anah teh anu geus aranjau ka dia. Kenaon atuh ieu teh patua Pak RT palebe oge Mang Uman. Cek ceuwin. Atuh palebe jeung sejeuna teh mending ngarenjak. Ret kabehana ka palebah datangna sora, mana breh. Kabehana langsung soak. Lantaran ku tuang ngabung jeung sejeuna ceuwin jeung Mas Anah anu katempo wadas-wadas teh langsung bae disangkana curig. Malah banget ceuwin anu bogolokot keneh kulutak mah menipikaseuneun pisan. Palebe jeung sejeuna langsung ngagoak. Terus curig. Cek palebe buru-buru congkat hudang. Berang-bang lompat keluar. Dituturkeun ku Pak RT jeung Mang Uman. Sarua kabehana langsung ngalumpatan keluar. Ceger nabrak panto pating galubrak. Tapi tuluy kabehana udang deui. Paheula-heula keluar. Tua kampung buru-buru muka tulak panto. Tuluy ngabrang-bang lompat deui keluar. Ceuwis jeung Mas Anah meni hake-hakean terus nuturkeun ka lawan. Barang patua kampung jeung sejeuna anjuk kana golodog langsung pating galubrak deui bae. Lantaran maranehanana ti tajong kana awi anu ngahaja dipalangkeun ku ceuwin jeung Mas Anah teh kadenge penting-penting garoak deui. Aduh, tulung, telong. Cek tua kampung jeung sejeuna katempo maranehna labuh deui meuni dipatumpang tindih. Tapi buru-buru harudang deui, tuluy lalumpatan deui. Man barang jut kana tanuh tinggal ubrag deui bae. Lantaran tareuna lesang ku cai kalonggeran teh anu ngahaja di banjur ku Mas Anah jeung Ciwiwin. Atuh baju jeung meut kawehana mending golopot. Barang pating raret langsung pating jarerit deui tulung-tulungan. Walah eta jurig. Cenah bari patunjuk-tunjuk. Tuluy lalumpatan deui tapi pating kalesah lalabuhan deui. Nempo kayaan kitu, ceuwin jeung Mas Anah sasarian meni ahkeun sampai kan jadi kulit beuteung. Beureun bekating ku kagu-kaguna teh ditu nama. Karasa tah sia. Bohongan sia aing kotak-kotak ka ieu mah teh dibukakeun pantona. Lebok tah wawalas ti kami. Cek Ciwiwin. Ci Mas Anah we sarua nu surak. Di sajian pihak barang ngadengen urang ribut kitu, Mang Boil anu ti tadi kapiuhan ngorejat hudang kaget. Ret ka palebah ceuwin jeung Mas Anah anu keur nangtung di lawang. Atuh Mang Boil meninggal lenyap. Sungutna calawak, rek ngajerit teu kaluar sora. Mang Boil langsung kurolohok. Tapi barang disidik-sidik Mang Boil jadi heran. Hah? Curig tali ini teh. Tapi nah sorana siga Mas Anah jeung Ciwiwin ya. Eta geuning sukuna ge napak. Pancen hari curig mah tara napak. Kerentas Mang Boil bari terus mencerong. Lilai lama Mang Boil beuki yakin lamun anu dihadeupeunna teh lain curig tapi Mas Anah jeung Ciwiwin. Harang jadol. Geuning bener eta mah Mas Anah jeung Ciwiwin. Berarti aing kabehan teh tita tadi digawean ku waranehna. Mang Boil ngahulang sakedeung teu lidang gerentas deui dina hatena. Keun sia mumpung kena ronggongan ka aing dibales sia ku aing dibere pelajaran. Gerentas Mang Boil deui. Tuluy Mang Boil teh hudang lalaunan sup ka kamar tua kampung. Rudat reret. Breh aya sarung bodas. Mang Boil nyerengeh kot kana eta sarung. Tuluy dipake harudungkeun awakna. Mang Boil tuluy kateu pandai leumpang lalaunan keluar. Ngadeukeutan Ciwiwin jeung Mas Anah anu masih keneh nangtung nonggongan yang hareup keluar dari sasadirian. Ku Mang Boil ditoe lalaunan pundukna. Atuh Ciwiwin jeung Mas Anah teh kaget, ret marali ka tukang. Breh katempo anu keur nangtung bodas-bodas. Atuh Mas Anah jeung Ciwiwin teh meni langsung soak. Duanana ngajarerit. Tulung, Mas curig Mas, tulung. Cek Ciwiwin bari peretak lompat kabur. Mas Anah anu sarua soakna oge nuturkeun bari jeung maehna oge tulung-tulungan. Dasar sial, lantaran ku sieun-sieunna Ciwiwin jeung Mas Anah teh poho. Namun dina palebah golodog teh geus dipalang ku awi ku maranehna keneh. Atuh duanana teh narabrak palang awi, pating cerungkel kana taneuh anu geus ledok ku cai kalomberan teh. Tapi buru-buru harudangan deui, lompat deui ngan hanjakal taneuhna lesang, pating galubrak deui wae. Tungtung nama senjata makan tuan seperti tua kampung dan sejeuna Ciwiwin jeung Mas Anah oge ku golopot ku cai kalomberan bari soak tulung-tulungan.
Tempok kayan kitu giliran Mang Boil anu ngabarakatak seserian. Labok tas ya. Wadi-wadi sia gawean kaing puas ya puas. Cek Mang Boil bari babarakatakan, cag urang tunda heula. Ayeuna malik diheula nyarita ke si Cungkring anu keur yang hareupan jurig juragan samin aslina. Si horeng jurig juragan samin teh bener-bener sieun ku bueh soranganna anu terus diobat abit ku si Cungkring. Ampun manusia, ampun, ulah taluk. Cek jurig juragan samin. Maneh kitu si Cungkring bener-bener bungaheun. Bener teh sia taluk aing ha. Montong nipu sia jurig. Cek si Cungkring bari terus nyepretan jurig juragan samin ku bueh. Bener kau udah tahu manusia. Halus lamun gitu masih ya jurig. Tapi kau lah cara percaya. Sok aina buktikan lamun si aing tahu ke kau lah. Aina gerak tayangan manusia anu karena Aki Junaid. Ponaran ku sia. Parentah si Cungkring. Nya kau lah sanggup manusia. Aina parentah anjeun ku kaula bakal dilaksanakeun. Tembal jurig juragan samin. Halus, biwat dilaksanakeun aina kene sia jurig. Cek si Cungkring deui. Jurig juragan samin teu nembalan les wujudna ngaleungit. Si Cungkring katempo babarakatakan meuni bunga. Ngan loba krosna seep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakidanganna mugi katampi kalian kawingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.